beres-beres wae. Ah, iya, jagong teh. Geus baraha poe naikeun teh urang teh ninggal awewe urang teh teu kuat, teu ciat urang teh. Kudu kusorangan naon teh segala kusorangan we. Eueuh nu mantuan. Ajeun si Imas mantuan hayang diburuhan. Aing mah. Eueuh kitu nu anu ridho Ilahi Ta'ala mantuan urang. Aing nih asa cara rapi teh jajin dina eta tara di kumbahan kitu teh wadah di aing mah meuni tuur buat halek oke urut ngepel meuni mere teh atuh ku panyodor lain di titah bos leungeun we lain titah ku leungeun nyareurik ieu capek aing mah ciga babu pisan cek Hoi. cek iya orang meuni asa nyareurik awak Nyentos naon atuh ai maneh jadi awak. urang pananggeus gadag teh Haji ai maneh Oh. aing maneh asa jadi babu Gadag naon ai maneh? Alhamdulillah ai gawean mah. keuceul ya Allah sia teh sagala dicabak aing meuni cuk urang teh Naon jadi babu? heuh Cah Haji cek aing teh atuh hiji-hiji cuk urang teh ke isukan deui nya urang teh da capek hagok cenah sia teh sarkom urang geus sasapu ngumah wadah ngepel astagfirullah pek teh bieu dititah nilpan bajuna aing mah atuh nilpan baju mah kumaha ieu Alhamdulillah tuh mana gawean ayeuna mah. alhamdulillah Heueuh da pancing Alhamdulillah. ieu mah mau boga duit maneh. heuh da igen teu dibayar atuh keuceul sia teh Hah, nah teu dibayar nah. panan urang boga hutang teh apa sih Oh, jadi dibalitungkeun kitu. urang teh digugusur Nah, kitu ai sugan teh dibayar. henteu nyata kan urang teh jadi kudu wayahna we meureun urang teh Nah, kitu mah kena kehe duit nu mata kan mah tong ngajukan ka Cih Haji sia atuh teh. sia da urang teh atuh da butuh sia teh bingung kudu kumaha Heeh, ayeuna kieu susah mah teh lebaran ieu teh ieu maneh teh gablek duit. baiklah kumaha engke we Kete-kete sugan we aya milikna atuh Oh, ceuk kayak dek lebaran minjem deui ka Cih Haji gitu. moal atuh ceuk sugan we aya milikna bapana balik lebaran mah ceuk Ieu tong minjeman wae maneh teh ieu. Heuh, Ena maneh rusak awak ieu, gawe di Cih Haji teh dibayar. atuh ceuk nih da urang teh rek naon gawe naon di Cimana nih can diberesan sia teh teh lebaran atuh Heeh, ieu urang loba pisan mah teu beres-beres sakom nih ieu. Tinggal rek lepot ieu diburukeun moal tuh. maneh atuh ka urang nih cing karunya ka urang atuh burukeun moal ka urang Burukeun gawe di maneh kumaha? Pecelan, moal kan pecelan. teu dipang naik-naikeun we ka luhur Bisa. bisa atuh kan Besok atuh amni bae loes kemana we sok? ka belah manakeun Tuh di halaran. oh heueuh Kamari Ceu Imas? Kamari Ceu Imas teh geus ieu, geus cing gede we ceuy nya gajina ka urang mah ceuk sia meuni sarua pisan jeung Ceu Imas. Hayang pagede-gede buruh teh. atuh Bisa ceuy diburu ada ku urang we. pan urang teh keur buburu jeung meuli baju ceuk da ayeuna mah baju teh geni mararahan atuh urang teh da Sakom di pelahan kikian mah teh meuni kudu gede. Sok budak tuh atuh. kebae Ada ceuk urang kumaha mah sakieu 1000 we naon maksud sakom sia teh? Buat cegong lagi murah hargana. sia da ieu ge atuh beurah cuy sia teh ni cing karung Sok ge dibere ku urang we duitna. asal ceuk pencetan heula ceuk urang nyareur pisan Di awak sia kan meuni segala hayang, ongko yang diburuhan gede, ongko yang pencetan meuni aing teh babu maneh. urang mah kuat ceuk ngalang ieu na tuh ngangkat-ngangkat tuh dan kuat nyeri pisan Geus ieu entong teh. atuh ah. Aduh ceuk meuni ceuk pencetan heula ceuk kudu ceuk sakedeung Pisan aing teh mah teh meuni. ceuk Sok diuk atuh diuk. Ani lebet euy jamu ani hayang ngolok. Urang mah aneh ngeunah cigana hareueut. Aduh. Nih loba pisan bisa teh nya naik ieu. Aduh. Susah geuning ge kumaha atuh. Aduh. Astagfirullah aing geus gede awak nih sampai teuing. Naik ge. Mana urusan Paka basena mata orang mah urutna tinggali coba pisan Mana itu kumaha? menang ieu sa mobil orang mah Ini sa mobil, sia loba-loba. asli anya sa mobil tuh aya da ieu teh di jero Nah, mungkin sa mobil. kan kudu di jeroan heula
udah hese. Tah. Turutna tingali. Wuhan geus rangan lamuncang lah nu loba yuk. Ayo di mana? Da eta mah hiji eta jang naon tuh bari barubuk. Di mana? Ku eta di dinya tah, di dinya. Yuk. Ini lewat mending buat minjem duit kaca haji. Nah, mana nih ada nunutan mana? Nih kanggo nahan kadek barang gadak di urang ngadon sare. Nih geus aburu barang gadak. Tunduh pisan, gerangan pisan, Ceu. Lawan pisannya pugoy da aing mah tanpa raji sia teh. Sosok buru ah. Ceu nih genahan pisan nanti capek cigana mah, Ceu. Jadi Oh, urang capek atuh meni diburu anjing teh kumaha sia teh. capek cigana mah geus gawe teu haji. Urang teh. Moga saat minjem duit. Sianya meni teroreh pisan atuh urang dek ka warung. Tutah titah. Nih titah salaki atuh aya meureun. Baik sia teh atuh kece amal ieu bulan puasa kudu daekan ieu nanaon teh. Pirasa keurang pangnangkapkeuneun, pangnangkapkeun. Lain amal-amal ngaganggu, nyaho dek ka warung dek balanja. Teh deui anu mangkatankeun, teh deui ka warung mah atuh bisa engke deui meuli. Lain kedai leuheung mun ngabagi bahkan sore teh. Atuh kece bae we mana teh amal ieu. Heueuh bagi atuh. Bagi Bagi beres sia teh anakna hiji ieu. Tuh hayang ah. Heuh kana susu sia teh. Ampun atuh kece sia teh Tuh di luhur tuh. Tuh eta berarti eta. Asa. Eta luhureun sirah. Yo, Tah eta asa. geus obatan. Enggeus atuh dek dikoleuk. Jadi kolak atuh. Kecil eta di handap, eta gede pisan asa teh. Tuh apa ieu mah atuh deui jang eta jang minggu isuk. Sebulan puasa teh eta kolakna. Ya tuh mana nyari pisan nih, tong tarik teuing atuh. Cicing atuh nih. Aduh, bunga sahabat nyong petasan atuh Nih nyeri tong tarik teuing. Meusan jeung mah meusan. Nah, teh jeung meuni. Sok ngena ikeun. Oh, kana. Ya Allah tuh inang nih. Cing. Awe bau. Nih atuh da resep ari emak nih. Oh, tinggal leungeun kieu resep-resep we angor. Mau tau ngulin mah pepetasan. Nih atuh kumaha abi engke lebaran emak nih. Nah, enggak kieu sia tingali. Ya ba ieu sia teh katubuh mah bisa barang dahar. Nih atuh nih. Atuh ka dokter. Ka dokter teh gablek duit mama. Atuh mah nih kumaha mun kieu teh ka lebaran. Moal kayak cager, moal kayak cager. Nyeri atuh. Ini pas eutik oge maneh nih. Tapi dek amang atunya. Tuh, di kamar deui atuh meungeus nih. Nih atuh amang. Hayang hiji deui hayang kieu deui. Nang euy loba euy. Nang euy bapisan. Tuh batang kalawin nyeri. Buru orang aduk engke. Ayo. Tang bibita si Uyung. Ya, Cek mah ngabongan atuh dulu heuh. kemana enak si Uyungna? Cenah mah ieu ngadu domba jeung bapana. Juang kita eueuh dia. Ayo kela. Aya tuang kita capek. Yuk ah. Eta mana bian di dieu? Ieu geus ada. Geus ayo atuh. Lumayan. Urang adukeun. Kece meuni nahangan saeutik ai maneh da tadi ngalah teh urang teh asa loba. Naon saeutik loba ieu sok bagi rata kieu. Lai awas ku urang bagikeunna naon sia teh pira nangkapan hungkul. Ya dasar wakere make tanagari mana itu urang teh Atuh sia teh haus. Bagi dua. Ieu heula deui cing bale kece atuh. Sok make heula kece atuh bagikeunna ku nu tukang boganan nih asa riweuh teuing.
Sia geus dibantuan, geus naon. Heeh, pan amal sia teh amal nonton. Sok bagi dua. Weh, jang budak jang sikiin ye. Nah, ari maneh Cah Haji meuni asa ku tega-tega teuing atuh ieu jeung buduk jeung naon bagi dua cah. Atuh keuceuk pila nangkapan hungkul sia teh gawena. Lain nangkapan hungkul ieu tuh teu kaleuleus urang haus da capek. Sia teh ka ditu kalumpur. Geus ya atuh tadi teh kita kasalah. Nah, atuh bet ngalewat sia teh. Nah, maneh jeung Mita atuh. Henteu urang mau barolok hungkul atuh keuceuk bagi dua. Bagi dua jam ni asal ieu mah teh jungjung lain teh kawar. Urang ge sia mah koret. Wah, geus ditulungan sia teh ani. Geus ditulungan ku batur mah nya. Tah. Ya ni kabina-bina teuing haji teh kitu patut pisan. Batur mah geus nulungan, geus naon. Geus naon mere ukur hiji sakabina-bina pisan meuni pedih teh gajah gajah kunaon ari maneh geuring ieu cager urang mah nah atuh kunaon ari maneh ngulang-ngulang ieu urang teh tuh tempo kan orang teh boga ladang bubur teh ti si Santi yang lain jagong ka luhur urang mah urang teh da maneh riweuh jong ka pasar atuh geus meuli baju sikiin atuh keuceuk da bisi kabeakeun ieu da urang teh meuli ieu jang si kujang nuntut meunang sapotongeunnya ade atuh ti gede teuing tempo maknya meujeuh meureun keuceuk atuh kumaneh meuli ai maneh da urang mah teu boga budak lalaki ai nyampakeun atuh nyampakeun ke yang budak deui maneh budak lalaki nah sia keuceuk buat teuing anakan deui buah henteu ani mah urang mah ya kumaha urang mikiran ieu nya Pak sok urang dek di mana deui engke jang meulina hadak naon atuh ieu tukeurkeun hadah ditukeurkeun teh atuh ka pasar teh kudu ku ojek deui urang teh deui cakitu-kituna beak pisan bisa balik kumaneh nah atuh keuceuk jadi ka urang-urang mah teu boga budak jalu mana tumben eta dibere jamu ku Cah Haji keuceuk aing keheul bisanya keur puasa astagfirullahaladzim pisan istighfar astagfirullahaladzim 7 kali naon sok keuceuk ngalewat urang teh nya dade ka warung si ieu si pangnangkapan ke jamu ai urangnya urang teh teu bisa nolak nya sok we ku urang teh ditangkapan atuh nya meunang loba ieu we salotot eta mah eusan gandungan atuh ai maneh loba pisan cek urang teh bae atuh maneh meunang loba buburu tah ieu buktina meunang sakitu bae kokoloteun cek urang teh bagi dua atuh kabur ka imah sampai hujan atuh itu budak nyata dapanan ieu kabur jadina da ieu salahna geul pisan keuceuk goda pisan ke puasa teh atuh paksa we kata atuh maneh teh ide atuh pas begitu murah teh kadiekeun ai sugan urang mah bener bakal dibagi dua da ngomong ngadek dibagi dua datang ka anak henteu pas ditembrakeun teh langsung kieu angke ku urang can dibagi dua na teh ieu cenah manehna ieu langsung kabur ka imah mun ningang ka urang dibere hiji bari tempo kokoloteun kieu buruk aing mah dibaledogeun langsung kalau beungeutna urang oge dia aja da nya ge urang teh jelema sangsara atuh maneh teh sok itong ieu keuceuk da urang oge dia ngabaledogeun ieu lap aya lap di imahna ku aya baledogeun karena teh baledogeun tuh man ngagoda pisan ke puasa engke mah maneh atuh ngolak kali-kali mah terus kumaha teuneun samangkok dua poekeun ingkeun cenah haseum geus haseum bikeun moal naon geus urang mah simpang bae lah karasaeun kayak kumanehna meureun geus haseum mah benernya keuceuk atuh tuman kali-kali maneh balaceun bener ide alus urang ayeuna teh belanja nya alus ngumpul teh ka warung ngolak teuneun heula ke pake tobikeun bener gajah geus tong ngulang wae tacarana keuceuk nuhun heuh cideuna urang lomba urang leutik ayo sak atuh tuman kali-kali mah kumaneh ieu wan coba di dia sok urang menang luap pisan bang loba tuh tinggali jaluna menang seberiji urang menang hiji aneh menang 2 jeung ieu jaluna ieu naon sanelu sanelu aneh menang ti mana menang segitu
Sok buru bersihan lang balik. Ta orangnya boga sanelu. Yo, Buah sanelu buah naon. teu da emang sanelu. Tuh, Kita ngadukeun angke ah. hayu Tapi ajakan nilai si Uyung, da ngaduna jeung si Uyung. terame Senang ngalah heula. Wis beresican. Geus ieu acan. Tuh sakitu deui. Urang menang bapisan. Iya mana rokok. Sok buru beresihan. Geus can. Geus hayu. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
8 Bukan orang geus dikadinya teh teh 10 orang menang 10. Naon nu orang tadi didinya ka ieu kadinya. 2 Ayo. Rom, ayo naon di ieu? Si rumeureun ngompol. Rom, ayo orang aya pepetasan deui. Hayu, keula atuh. Tong alulin mau petasan iya. Malah tuh aya nama malamang ieu malam pepetasannya. Hayo. Amang ngungku biasanya. Heeh, yo. Itu leungeun hari kumpul. Tinggali si keromanya leungeunna tinggali dibungkusan. Di bae dah resep pisan. Enak balik kieu. Awas ya sok lamun kieu deui. Moal. Ka indung gede. Mah ngapeutin gangeng maneh teh. Atuh di mana. Iya mah jadi alusnya kieu. Heeh, moal saha atuh da maneh. Sok alulin weh, ulah nyoba petasan ah. Sia teh aleutik keneh nyoba petasan. Ningali. Aw, atuh. Ini da peuring. Pada nyabak ningali Nyabak bungkus. mah teh tarik-tarik teh ulur. Ayo rasa petasan deui. Entong hayang. Nyarek ka. Nih hayang pites dua nana leungeun teh. Asal tong pikiran deui. Oh, nya asa aing sih yang masalah. Oke nyalakeun